Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fakannama zaroni, man safaha aliman fakannama safahani, man jalasa aliman fakannama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Pertama nu kuring dipika hormat para alim ulama, asatidil asatidah, para tokoh masyarakat, kesepuhan sadayana nu kuring teu bisa disebut satu persatu namina. Wabil khususil khusus kangge guru simkuring oge guru urang sadayana nyatana tikawit Bapak Kiai Haji Syambas sesepuh Calincing, oge Bapak Kiai Sukra tokoh agama, oge Bapak Kiai Agus, oge Pak Kosasih SPD Ketua Pemuda, oge Bapak Kiai Suhro kum sadayana guru simkuring oge guru urang sadayana urang doakeun mudah-mudahan barantenana sing aya dina panang kayunan Allah Subhanahu wa taala, amin. Sing dipararanjangkeun umur nami, murang kalihna sing dijantenkeun, murang kalih anu soleh tur solehah, amin ya Allah ya Rabbal. Oge tilap kakersana para tur pemerintahan tikawit Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat kum sadayana urang doakeun mudah-mudahan maranteunana dina ngemban masyarakat, mudah-mudahan Allah sing dipasihan kesehatan, amin, dipasihan kegiatan, amin, diberkahkeun milik rizkina, amin ya Allah ya Rabbal. Oke tilap ke ibu-ibu, bapak-bapak, santriyin, santriat, pemuda-pemudi umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sadayana sing aya dina kasehatan zahir wa batin, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak sadakumullah, satacana simkuring ucapkeun syukur alhamdulillah biasa silaturahmi ka kampung nanti teh Calincing, alhamdulillah. Oke alhamdulillah ibu bapak sadayana hadus binikmat simkuring nembe tiasa istirahat ceramah 2 poe kamari di tanggal 17 Agustus saneureun wios naros oge info eta mah 2 poe kamari simkuring batal eta acara di warung kondang. Tanggal 17 peting batal simkuring eta di Majalengka. Tadi pagi simkuring acara di Ciampea Bogor, ayeuna simkuring di dieu di Serang. Besok pagi simkuring di Cicurug Sukabumi, malamna simkuring di Jampang, besokna deui simkuring di Purwakarta. Besokna deui simkuring di Sukabumi, besokna deui simkuring di Palihan Garut. Besokna deui pagina simkuring masih di Garut, wengina di Tasik. Besokna deui simkuring pagina di Kuningan, malamnya di Cirebon, besokna deui di Brebes Jawa Tengah. Eta ge mun anu ngondang. Atuh da dipikir-pikir rek naon ini ka Brebes Jawa Tengah dulur eueuh anu menang eueuh. Atuh mending oge ka Cali. Insyaallah di Calincing basing kuring Bali pasti menang du. Pan kieu. Boga duit memangnya saya pengen koropa. Doa di sadaya. Alhamdulillah. Oke alhamdulillah ibu bapak sadayana harus binikmat. Simkuring sok diomongkeun ku batur duh kenah cenah Bu. Jadi ustaz mah sok kaditu ka dieu wae, jalan keluar kota wae.
Genah sote cek nutara kemana-mana. Dasin kuring pribadi nu sok kaditu kadieu ayeuna teu balik 3 poe, kamari-kamari sim kuring teu balik 7 poe, 8 poe, saminggu setengah. Dasin kuring ge boga awak dibawa aya geringna, aya capek, aya tunduhna. Bahkan penting ayeuna nu tunduh lain ibu bapa hungkul, sim kuring ge rada tunduh. Da biasana ieu mah ibu bapa sim kuring lamun ceramah bari tunduh kieu biasana ngeunahna teh sok dibere kopi hideung. Aya kopi hideung aya. Gimana dia aduh ampura ibu bapak sadayana santriin dan sim kuring lamun ceramah bari tuduh kieu teh dibere kopi hideung teh sok aya ka halua. Galak apa saya tanya. Tenang naon emang santri masih ka kitu. Atuh we oge bageula sarua masih ka kitu. Kan uing malu mau dipalawakan kieu nya kabur eta sia eta mah cicing bae dinya. Bener saya tuh. Ting menang ilmu ti mana eta? Sigana mah menang ilmu ti Banten eta tah. Ai Banten lagi ya. Kok kita punya penting ayeuna teh asa ka Majalengka kan itu ya. Salah panggung suka nih. Tapi mah ibu bapak sadayana sini kuring mah lamun ceramah bari tunduh kieu, lamun teu dibere kopi hideung teh biasana sok hayang ka haleuang. Teu kurang naon ka haleuang. Daya lupa nanti siap didengarkan siap dangukeun sadaya. Bagaimanakah aku kan eta sangkeun naon geus keprok di wae. Tahu. Bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah. Jangankan menjauhku dengan kue kesukaanku, secangkir kopi hideung tak tersedia. Coba mana tepuk tangannya itu. Terima kasih. Tepuk tangan jika kopi hideung eueuh ya. Aduh ampurah para panitia sadayana sim kuring mah teu nitah yang ngabejaan ge eta. Heureuy campur gitu. Tapi ibu bapak semuanya dimanapun tempatnya, siapapun yang mengundangnya pasti we dihareup teh aya cai nu siga kieu. Betul apa tidak? Leres apa henteu? Ieu biasana nu kieu teh sok disebut caimun. Oh bener murah. Kemurni. Tapi maaf bapak semuanya bukan karena murah dan murninya. Saya suka ingat dulu ketika saya jadi santri. Tenang kan. Simpuring sok ingat kapungkur kerja di santri. Dan simpuring kerja di santri mah sok boga telahan. Sok disebut tante simpuring itu adalah santri tawadu. Nah tidak. Saya tawadu teramawaduh. Makanya simpuring gua baheula kerja di santri hayang hidung cai siga kieu teh duit teu boga pisan kitu kan. Makanya simpuring mah sok boga cara naon nyalincet indit ka WC nginum cai keran. Makanya tong ararane ibu bapak sadayana santri mah sok loba nu bararun. Astagfirullah. Aya santri buduk jadi aya. Iya santri lagi ya. Belah gitu santri. Lihat oleh ibu dan bapak semuanya ke sebelah sana. Itu adalah wajah buduk semuanya. Alhamdulillah. Tapi maaf ibu-ibu, saya tanya kira-kira ibu-ibu orang dia ada yang anaknya dibesarkan kan? Ada. Alhamdulillah.
Tapi maaf ibu bapak jangan aneh dan jangan kaget. Ketika anak kita dimasukkan ke pesantren, nanti pulang dari pesantren, pulang ke rumah masing-masing, ditinggalin leungeun ate geus karo neng cenangan. Betul apa tidak? Budak balik ka imahna ditinggali ku bapana kunaon budak mun diuk hararese. Mun alang gesok we teh dek cicing. Ternyata pas dipariksa ku bapana dina bujur raya bisul 18. Tapi kan tekuran naon ibu bapak sadayana da santri mah kudu oge baroro di mana kudu baro kebayang lamun budu barokah sigana santri paloba-loba budu lain hafalan. Tapi orang doakan mudah-mudahan santri-santrian sing janten ulama amin amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak sadakumullah lanjut siap lanjut. Ibu bapak sadakumullah alhamdulillah kurang sadayana ayeuna bisa kumpul di acara mulia yakni di Raraga memperingati kelahiran junjungan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf bapak semuanya saya yakin ibu bapak ngayakeun acara muludan siga kieu ibu bapak datang ka muludan di mana wae tempatna di kampung ieu di kampung itu di desa ieu di desa itu saya yakin itu adalah satu bukti cinta urang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu-ibu halo. Ibu-ibu cinta ka Kanjeng Nabi? Kira-kira pengen apa tidak duduk dengan Kanjeng Nabi Muhammad di dunia? Kira-kira bisa apa mual bisa. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad kasih tahu bagaimana caranya kita bisa duduk seperti dengan Nabi Muhammad, bukan dengan Nabi Muhammad, tapi seperti dengan Nabi Muhammad. Dialina kitab Tanqihul Qaul, Bisarhil Babal Hadis, Tanqihul Qaul karan Syekh Hawi Al-Bantani, Babal Hadis karan Syekh Jaluddin Asyuyuti. Di jaya hadis Nabi cek Kanjeng Nabi Muhammad, man zaro aliman faka annama zaroni. Sing sajal manu zarah ka ulama, zarah ka kiai, zarah ka ustaz, zarah ka ustazah. Tapi maaf ibu, kita selalu memaknai zarah itu datang ke makom iya, datang ke makom itu, betul apa tidak? Sama itu juga zarah. Tapi zarah di dia, datang na orang kahiji kiai, dongkap na orang kahiji ulama, rek aya keneh atau tosma mau. Saya tanya, di dia aya kiai, aya ustaz, aya ulama. Kurang datangkan budak kurang tadi ke majelis diasupkan ke pengajian anak kurang ibu-ibu datang mingguan sahriahan ke ustad di dia maka cek Kanjeng Nabi Muhammad faka annama zaroni eta seperti datang ke kaula cek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksi akhir dari hadis ini seperti ini wa man jalasa liman faka annama jalasani fid dunya sing sajal manudiu keur jeung ulama jeung kiai maka cek Kanjeng Nabi Muhammad itu seperti duduk denganku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumil qiyamah. Sing sajal manudiu keur jeung kaula di dunia maka bakal kaula diu jeung kaula ke dina poe kiamat. Alhamdulillah. Maka sing daek diu keur jeung kia jeung ulang. Ini secara tidak langsung orang sudah memuliakan kepada ustaz dan kiai setempat, betul? Kesai, orang mah sebagai ibu dan bapak, lamun ngamuliakeun ka kiai di dieu ustaz ieu tong muluk-muluk. Geus we eta mah bagian santri we. Urang mah lamun ayeuna aya kiai ngalewat leuwih huruf kana bujur ka luhur. Eta mah keur we eta mah khidmah santri. Urang mah boga budak asupkeun ka sakola, ka pasantren, ka pengajian anak mingguan datangan ku. Eta urang geus ngamuliakeun ka kiai. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad man akrama liman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu wa wahul jannah. Sing saja mau ngamuliakeun ulama otomatis ngamuliakeun kaula. Sing saja mau ngamuliakeun kaula otomatis ngamuliakeun Allah fa wahul jannah. Tempat dina jero surgana Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sing daek dieu kerejengan jeung ulang muliakeun ulang. Tapi saya tekankan ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum memuliakan kepada ustadz yang jauh, lupa viral di aplikasi TikTok. Boleh? Berapa? Emang tadi saya ngomong apa? Ari kuduna? Bibir siapa? Emang masalah buat lo? Muliakan dulu ustadz ya orang teh butuh kau setempatnya benar ente. Jo teh peuting riweuh anu kasurupan sanu dipanggil Ustaz, betul. Jo teh peuting riweuh tuh rek lahirkeun selalu dipanggil
atau ustad atau eta mah bin punya ustad rek ngaluarkeun hulu orok eta mah bin. Dan saya tanya, kira-kira di kampung Calincing aya nu kamawatan, kira-kira bakal nelpon ka simkuring nu jauh di Sukabumi apa nelpon heula ka ustad setempat? Butuh ka ustad setempat? Bukti yang lain apa? Kamawatan ustad ngamandian ngafanan nyolatkeun ngagotong astagfirullah. Jadi mah kita ngagotong ku ustad ustad borongan kalong teh tu ustad geus nyolatkeun mayit di masjid dol keluar di masjid panghareup nangan bari kieu ngagotong karana dihareupeun masjid teh masyarakat cek masyarakatnya ustad rekaman eta ustad ngajawab bari kieu cek ustad ngajedong si aing ke proyek nu modar heula. Oke, proyek nu modar heula. Muliakan dulu ustad insya. Saya tanya ibu bapak, kira-kira di kampung Calincing ngayakeun mulu dan cara kieu ngondang teh ustad setempat lain ngondang nu jauh di Sukabumi, kira-kira panitia bakal nyeun panggung nu nutup jalan sakieu megahna apa moal? Astagfirullah. Tarek di Biman Akroma Aliman muliakeun ustad setempat insyaallah geus moal deui wae. Da uing malah mau jadi ustad di dieu nyeri hate gitu-gitu. Rek balik ayeuna oge. Coba ibu-ibu halo. Saya tanya sekali lagi. Kira-kira di kampung Calincing ngalayakeun hulu dan cara kieu ngondang teh ustad setempat lain ngondang nu jauh di luar kota, kira-kira panitia bakal nyieun panggung nu nutup jalan sakieu megahna apa moal? Astagfirullah. Geus moal deui wae. Da paling jago jeung ustad setempat mah paling jago di jero masjid. Betul apa tidak? Bari jamaah ge moal loba siga kieu moal. Paling kali 15 kali jelema hungkul 12 jelema 3 deui ucing. Ngilu muludan. Muliakan dulu ustad insya. Tapi maaf ibu bapak semuanya, saya suka ingat dulu ketika saya waktu kecil. Dan alhamdulillah saya mah dulu teh kecil dulu. Alhamdulillah. Syukur banget sarua. Saya suka ingat ternyata yang paling memuliakan kepada ustadz yang jauh itu bukan dari kalangan bapak-bapak, santri-santri, pemuda-pemudi, bukan. Ternyata dari kalangan ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibu-ibu itu 3 bulan sebelum acara seperti ini, ibu-ibu itu sudah pada sibuk. Betul apa tidak? Sibuk naya dua. Lu pertama naon? Ibu-ibu sibuk milihan sarang. Hari di dia saragamna warna naon? Temakin di dia mah. Beda tipis yang terbuka duit gitu. Tapi kan terkola naon setiap ibu-ibu teh beda kahayang. Sibuk nu pertama kah biasana ibu-ibu teh sibuk palihan sarang. Milih heula warnana naon, tiungna naon cocok jeung bajuna. Diukur heula minta duit ka salaki Allah, duit nu tunturang harinya gampang empok wah. Sibuk ibu-ibu masih. Muka hiji. Nu kadua ibu-ibu sibuk naon? Sibuk latihan kosip, baheula latihan band, cap. Dipimpin oleh Cik Imas. Jadi oleh Cik siapa dipimpinnya? Coodah. Mana Coodah? Mana? Coodah haya. Cetitin haya. Iroh haya iroh. Maimunah, Maisaroh, Moisirah. Astagfirullah, Moisirah haya. Dipimpin oleh Coodah. Coodah pan gaul, buka WhatsApp. Nyeun grup WhatsApp ibu-ibu posidah dan band kepret. Coodah nyeun video cek Coodah. Assalamualaikum. Mangga sadayana di Araratus di majelis orang latihan sholawat nyeun Ustaz Jose Abi mah nyeun. Tuh di mangga hadir Cetitin Seiroh jeung Cenyai. Nu can hadir itu adalah Cepak. Tuh hulu eta mah cepak pun. Muka hiji ceun naon di dia? Hah? Ceban mah itu 10.000. Aja naon dia?
cepipit cenah belah mana cepipit man halo pipit nu kedua cengkong mana cekokong mana halo kong nu katilu cenah ceramlan ramlan eueuh coba ramlan mana pokoknya mah halo ramlan nu kahiji cekelan saya tuh muka hiji cenon gitu cempit wih pan cempit cengkong jeung siapa teh arah rice cengkek jadi cekek cempit cengkong jeung cooda ningali dina grup WhatsApp ieu ceedoh memanggilku oi pan ibu-ibu zaman ayeuna mah ngabarales teh gara raul lain diketik lain di VN capek ting di VN mah kumaha tuh make stiker oi cempit ngabales make stiker gambar nanti jelema keur naik motorna jemping bari aya kata-kata OTW cempit nu kadua cengkong ngabales make stiker gambar nanti gas LPG 3 kilo bari aya kata-kata gas cengkong nu katilu Edo ngabal pakai stiker gambar nate OTW oke tungguan we betul-betul na cempit cengkong Edo OTW ka majelis ari geus nepi ka majelis teh cek odah teh alhamdulillah ya ibu-ibu sudah sampai majelis semuanya sok ayeuna nama ibu-ibu orang latihan qasidah latihan bengke tapi meskipun ibu-ibu sekarang zaman sudah modern namun ibu-ibu qasidahan mewakil lagu nanti mau lagu modern mau kekeh lagu yang sangat melegenda lagu baheula yakni lagu Mengdahdir omong gak pikir bekas arean hari ini pengan bas nasa cekokom pengan bas cek odah dicoba kom tepak pas kalinya kumane ditepak bas eta ku cekokom teh opak ayo wae opak nama dalam parang ada cece odah teh sudah ibu-ibu nah ibu-ibu bagus jago latihan tepakan geus pokoknya ibu-ibu bulan harap geus bisa panggilan ke Amerika rek tampil di PBB hari geus kitu cece odah sudah ibu-ibu nah ibu-ibu latihan tepakan bagus jago ayeuna mah urang latihan yel jangan nyumbut Ustaz Jose abi mah codah vokal dia berdiri dengan tegaknya menyiapkan kuda-kuda yang sangat presis dengan pedenya dia berkata mari kita mulai Biramal qasidah di kampung Cali tumpang ting astagfirullah yuk mah jos ci atuh ulah jos pan ieu teh jose ieu teh ya cik atuh jereng atau dar naon meni jos ieu so balikan deui ya Biramal qasidah di kampung Cali tumpang ting astagfirullah tapi hari gitu teh mah jos nu geuna-geuna Badminton lagu-lagu Upin Ipin kecoda Upin Ipin dibawa kamu ludan muliakeun heula Ustaz setem tadi geus ayeuna urang rerenjengan jeung Ustaz setempat yuk jeung Ustaz setempat itu siga diuk jeung Kanjeng Nabi di dunia sing sajalma nu diuk jeung Kanjeng Nabi di dunia maka bakal diuk jeung Kanjeng Nabi Muhammad ke dina poe kiamat amin ya Allah ya Rabbah ku sabab naon urang kudu rerenjengan jeung ulama ku sabab hampura iman itu yazidu wa yanqusu iman mah kadang nambahan kadang berkurang ketika iman orang berkurang menta nasihati ulama menta nasihati kiai menta nasihati ustad iman orang nambahan ketika iman orang nambahan maka eta kah yang urang ngadeungeus ka Gusti Allah maot netepan maot husnul khotimah
atuh teu kitu oge. Pan lamun urang ayeuna dieu gerejengan jeung ustaz jeung kiai jeung ulama, maka urang teh kana ibadah teh jadi getol, jadi semangat. Ku sabab naon jadi semangat? Ku sabab apal kana ilmuna, tata carana apal, fadilahna apal, kaunggulan fadilahna salat, wudu itu ieu teh maca bismillah, baca alhamdulillah teh apal. Jadi ibadah teh semangat. Alhamdulillah. Tapi maaf ya Bapak, terkadang dari kita karena sudah berumur, kita itu sudah gengsi dalam mencari ilmu. Gengsi ilmu kumaha? Urang rek ngomong ngilu ngaji jeung ustaz setempat era, dan ngaji jeung ustaz setempat mah baru dak leutik kumpul si tayo. Bisi urang teh kapanggiheureun teh bisa ngaji ku budak leutik era urang teh padahal mah bener. Urang teh can bisa ngaji. Sok datangan ku urang mingguan, datangan ku urang di kampung ieu di kampung itu, datangan muludan teangan ilmu. Nah, insya Allah. Dan sim kuring ge ningali ayeuna ibu-ibu jeung bapak-bapak katinggalina mah lobaan ibu-ibu teh alhamdulillah. Ternyata betul sim kuring uling ka ditu ka dieu. Ternyata bener cek panitia paling gampang ngondang acara mah ngondang ibu-ibu. Ngondang ibu-ibu mah teu kudu susah-susah. Teu kudu nyeun onangan lomba. Geus we ibu-ibu mah bere onangan hiji setiap majelis. Ngabring ibu-ibu mah lobaan. Betul apa tidak? Beda jeung onang bapak-bapak. Onang bapak-bapak mah dibejaan dina grup WhatsApp hiji ewang tanggal sakieu jam sakieu bulan sakieu atuh dibere onangan hiji ewang atuh tinggal bapak-bapak jeung ibu-ibu lobaan bapak-bapak apa ibu-ibu. Terkadang bapak-bapak mah disebut lagi jamaah sireum di sisi bari peureum bapak-bapak. Ngonang bapak-bapak mah olok ondang. Ngonang ibu-ibu mah tidak olok ondangan juga. Tapi olok kejo jeung senek sakitu. Ya, ibu udah segitulah orang ibu-ibu. Sudah ibu-ibu datang ke pengajian, tinggal lima bawa tas barang negang kabeh. Kata balik tas lalimpuh kabeh. Itu ibu mah katinggal aya caupus diasupkeun. Senal batur hiji diasupkeun. Katinggal jeruk, apel, segala diasup. Beda jeung bapak-bapak. Sim kuring tinggal tadi dirinya dahareun loba bapak-bapak hungkul aya cau, aya bolu, segala rupa aya dahareun. Da teu di dahar itu diantep. Ngan sim kuring we meleng saeutik. Cau leungit hiji. Sok teu percaya mah tingalina jalanna bapak-bapak. Aya cau Ambon hiji teh amit-amit. Keunah kembali ka lew. Sing rajin neangan insya alhamdulillah. Urang geus diuk jeung ulama jeung kiai getol dina ibadah jaga salat nu 5 eta 5 siang. Ibu bapak, saya yakin ibu jeung bapak ngasupkeun budak ka pasantren ka sakola ngaji jeung ustaz setempat itu adalah satu bukti bahwa ibu dan bapak pengen punya anak yang soleh dan soleha. Betul apa tidak? Maka doakan anak kita mudah-mudahan balik di sekolah nanti pasantren, balik di pengajian, balik ke imana akhlakna sing alus keur jadi kolot nabil. Tapi simpuling tenyarankeun ka budak kumpul, ibu jeung bapak meskipun geus boga budak geus boga incu, tapi aya keneh indung jeung bapak di imah mah keukeuh da urang teh ka itungna budak keneh. Akhlak kudu alus keur jadi kolot. Kau santri mah geus arana palun ridallah fi ridal walidain wa sultullah fi sulti walidain. Ridona Allah tergantung ridona kedua orang tua dan bencinya Allah, dan bencinya Allah tergantung bencinya kedua orang. Tinggal cek Pak Haji Roma Iraha. Cek mana hendak sih kan? Hah? Emang tadi saya ngomong apa? Hari kuluna. Emang Iraha ganti ngaran ya? Cek Pak Haji Roma Iraha. Hei manusia. Cuma kelah tereng-tereng dongeng Cara jawabnya seperti ini. Tereng tereng. Coba siap. Coba bapak-bapak halo. Kata bapak-bapak dari Cimbahe lah jeung molohot bener. Aya sing kuring bahasana lemes teuing apa kumaha ieu? Lemes teuing ieu. Coba bapak-bapak halo. Bapak-bapak halo. Da sing kuring ngaji di mana wae tempatna bapak-bapak mah saran wah siga kitu hese ngajawab teh. Ternyata setelah saya pikir bolak-balik kunaon bapak-bapak tengah jawab pertanyaan tibu balik. Nu pertama, bapak-bapak itu bibirna diwawelan wae ku unduh. Jadi hese ngomong kayak gitu. Nu kadua bapak-bapak gede gengsi.
gengsi na atuh teu kumaha gengsi bapak-bapak ayeuna diniung ke ibu-ibu sakilobana teu kumaha gengsi bisi suara bapak-bapak kadenge cempreng ku ibu-ibu teh da bapak-bapak mah suarana teh hayang kadenge agem ku ibu-ibu teh siga Gatot Kaca kudu ngagerem heula. Nah, itu adalah bapak-bapak yang kasupan jadi kembali. Coba bapak-bapak halo. Sekali lagi, bapak-bapak dari ujung sini sampai ujung sana. Halo. Belah dinya aya anu ada nafsu hati. Sok maaf Pak, ketika saya mengajak interaksi kepada bapak-bapak semuanya maaf Pak. Suarana kalaluarkeun, bebaskeun, betuskeun, sintari ulah ditahan. Da biasana lamun ditahan mah sok jadi stroke punya. Sok bebaskeun sing tarik. Da sim kuring yakin bapak jeung ibu balik di tempat ke mana masing-masing moal bisa kieu, betul? Pasti bakal loba pulang heula. Hutang belah di mah. Kau panggil orang yang loba hutang. Keun asing lalu hutang amin. Aduh itu belah tengah amin mun ditarik. Eta nu gede amin berarti gede tanaga ke hutang sagat kena kembali ke lain coba bapak-bapak halo hitungan ketiga bapak-bapak siap kita doakan Bu mudah-mudahan bapak-bapak kita semua yang hitungan ketiga nyebut tereteng mudah-mudahan rezekinya lancar amin. Dan kita doakan juga mudah-mudahan bapak-bapak kita semua yang hitungan ketiga cari cingwai menyebut tetetete mudah-mudahan balik di tempat kemana masing-masing sih dari cantik kotok. Amin. Nah, pikiran gue adalah ke bapak-bapak. Mending hitungan katilu ibu tetetete rezeki lancar doakan ku ibu-ibu amin. Apa hitungan katilu cicing bae tapi balik jengke lebih ka imah. Bangga. Coba bapak-bapak dari ujung sini sampai ujung sana halo. Hitungan ketiga. Siap? Ibu-ibu diam dulu ya. Saya mau tes dulu bapak-bapak nggak apa-apa. Coba bapak-bapak. 1, 2, 3. Tarik belah. Tepuk tangan dulu buat Satria. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Hei manusia. Terima kasih jemaah. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susu. Astagfirullah. Tapi ampura ibu dan sim kuring asli orang Bandung. Di Bandung itu bahasanya lemes dan lembut. Makanya ketika saya pindah ke Sukabumi itu rada kaget Kak. Apalagi di sini. Di Serang ini. Buhnya kaliras. Ya maksudnya bahasanya khas. Gak apa-apa. Itu kan bahasa Sunda. Sunda itu kaya akan bahas. Dan kita harus bangga menjadi orang Sunda. Atau emang Banten mah terkenal bahasana rada kasar, cek orang di itu mah, dan di itu mah bahasana lemes. Atau eta simkuring pertama ceramah ka daerah Banten, di kabelah mana eta simkuring poho. Simkuring asli orang Bandung, bahasa lemes, jeung lembut. Atau simkuring pertama datang ke Banten, ka imah panitia, cek panitia siga kieu. Kiai, geura kokojoran gila kadinya. Atau cak manehana beurang kokojoran itu pan selonjoran. Ari cak orang Bandung kan kojor itu mon. Astagfirullah. Masa saya mau ceramah disuruh modal dulu. Tapi nggak apa-apa, itu kan bahasa Sunda kaya akan bahas dan kita harus bangga menjadi orang Sunda. Itu ya iya. Kalau di sini kan di Serang susu tetap susu. Di Sukabumi susu tetap susu. Di Bandung saking lemes jadi lemot. Bahasa susu itu bukan susu Pak, tapi astagfirullah. Bukan kata saya, apa kata ibu-ibu. Saya tidak berani mengenai contoh. Kembali ke lain.
darah dagingmu dari air Susu ibu-ibu. jiwa ragamu dari kasih. Ya, dialah manusia satu yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tetet terus tetet bagus terus bagus terus. Keren emang lagu siga gitu. Oke tungtung nanti ayam melodi siga gitu. Doa ibumu ulah bakal dikabulkan Tuhan. Sebab kita digentak entet wae. Nah, iki kudu make entet. Ngan entet ulah loba teuing. Siga kieu, saeutik tapi enakeun siga kieu. Entet. Sampai cobaan ageun. Doa ibumu. Terima kasih jemaah entet. Dikabulkan Tuhan. Ada yang malah entet. Semuanya entet wae. Tapi lihat, kalau Bapak Haji Roma Irama sedang nyanyi mengeluarkan kalimat Tuhan dan disimpan di akhir kalimat, maka ada variasi tertentu. Variasinya sehingga kia. Tuhan Pak. Coba bapak-bapak hitungan ketiga semuanya. Ibu-ibu diam dulu ya. Saya minta bapak-bapak gak apa-apa. Coba bapak-bapak halo. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Astagfirullah. Lain darah raya gue diajak ngelok uing tadi. Tapi kan ibu bapak sadayana, kau didengarkan musik tahunku. Tapi lihat liriknya juga sama dengan ridho firidol walidain. Wasukullah fisukil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua dan bencinya Allah tergantung bencinya kedua orang tua. Tapi punten budak kurang apal adab-adaban kan jadi kalau teh kungat, kudian, kubelat, sing rajin ngan, insya alhamdulillah. Wis rajin ngadimah, apal karena fadilah itu iya, ibadah itu jadi kena jaga sholat 5 eta 5 siap insya alhamdulillah. Maaf ibu bapak, di sisi lain sholat itu adalah imaduddin, tihalnya agama dan hukumnya fardu ain. Maka lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis Nabi cekanya Nabi Muhammad inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati min amalihi sholatuhu. Yang paling pertama akan dihisab nanti di hari penghisaban, yang paling awal itu adalah sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan apa? Sholat. Kalau ibu-ibu bisa ada alasan, bisa haid, bisa nifas. Tapi bagaimanapun kita sakit, kita tidak bisa berdiri. Sholat pada bisa berdiri. Urang teu bisa diuk teh sholat mah bisa nyangingkeun bari ngagoler. Cenah sim kuring mah ngagoler oge geus teu bisa naon. Sim kuring mah bisa diisyaratan wae ku gerak atuh mangga rek gerak naon wae rek ku kicup rek ku gerak naon oge mangga ari bisa mah isyaratan ku gerak. Cenah sim kuring mah diisyaratan ku gerak oge geus teu bisa. Sim kuring mah bisa lagi diisyaratan ku hate hungkul atuh mangga ari tiasa jeung bisa jeung sadar mah isyaratan ku hate. Cenah sim kuring mah diisyaratan ku hate geus teu bisa. Astagfirullah pae. Ya modal teh ngaran. Tapi mudah-mudahan sebelum kita meninggal kita sudah menjadi ahli salat semuanya. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak saya mau tanya tapi jawab dengan jawaban yang kompak ya. Dan mungkin saya. Ari monyet sok dahar tara. Astagfirullah tara. Karunya batur oge lapar. Os, jawabnya osok atau tar? Hari monyet sok dahar tara, monyet sok nginum tara, monyet sok sare tara, monyet sok sholat tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok zakat tara,
monyet sok puasa tara cing dulur ari jelema sok dahar tara jelema sok minum tara jelema sok sare tara jelema sok sholat tara jelema sok ngaji tara jelema sok zakat tara jelema sok puasa tara. Atuh ibu bapak mewah barudak sadayana lamun aya jelema pagaweana dahari nunjang sare palma salat tara eta ngaji oge puasa oge zakat oge nu kitu teh astagfirullah. Kata ibu-ibu belah dia menipukan dendam oke. Buat monyet marolotot tadi. Coba ibu-ibu halo. Pengen apa tidak disebut monyet? Nah itu. Tapi ibu hampura pangjawabkeun ku sadayana singkara rompak ibu-ibu sia. Lamun ayeuna di imah ibu aya nu tara salat eta salaki ibu berarti lamun ibu-ibu penting sok sarejeung saha ibu sok sarejeung astagfirullah betul deui mah teu nyangka sebenarnya sok jeung bapak-bapak ini si orang jeung monyet nah untuk makanya jaga sholat nu 5 eta 5 insya alhamdulillah. Tapi punten ibu bapak sadayana daripada nunggu lama-lama kopi hideung tak ada lebih baik air putih saja minuman kita. Terakhir, kali dia lomba-lomba di dunia ngomong kopi-kopi aja. Alhamdulillah. Halo ibu-ibu, halo. Ayo kopi ayo. Mana geningan dawuh kopi. Sudah gua tadi kan dawuh wae kopi. Tapi maaf ibu bapak semuanya. Ini mah da sim kuring. Da ieu teh loba keneh hori teh. Masih ada 2 deui paenteunnya. Sim kuring gerek lanjut deui ke pagi. Dan tidinya sim kuring disugan terek naik jam 11:30 ayeuna geus jam 11:30 disingke ka subuhan. Poin terakhir Pak ieu misi aya anu bisa ngajawab pertanyaan sim kuring. Pertanyaannya gampang saja. Siapa nama Bapak Nabi Muhammad, Ibu Nabi Muhammad, rukun iman, rukun Islam, surat-surat pendek dinaikkan dia diberi 500.000 ewang. Panitia. Cuma sama saya. Ya kalau dari saya 50.000 ewang. Tapi 50.000 ewang ini ulah naik kafe. Mau naik kafe rek sabaraha. Ya paling berdua saja. Ada yang siap ada? Pertanyaannya gampang saja. Siapa nama Bapak Nabi Muhammad, Ibu Nabi Muhammad, rukun iman, rukun Islam, dan surat-surat pendek diberi 50.000 ewang. Berdua saja. Sekarang naik ke sini. So. Ada yang mau ke sini ada? Santri ke sini santri. Nah, hiji cerita. Hiji deh mana hiji deh. Nah, tepuk tangannya dulu dong. Pinjam mic-nya satu boleh? Iya. Atau mau makan itu. Temen belum kali diberi goceng. Kalau itu 50.000. Belah dia. Sebelah sini. Yang pertama mau jawab siapa dulu? Mau ini dulu apa itu dulu? Siapa dulu?
Erek eta heula. Ada eta belah dia, eta belah dia tuh belah itu. Nah, hari panjang. Ada gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Halo bapak-bapak. Itu Satri coba halo Satri. Halo anak santri. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Haikal. Haikal. Namanya siapa? Haikal. Haikal naon ngaran papanjanganan? Muhammad Saiful Haikal. Muhammad Saiful Haikal. Disebutnya Epul apa Haikal? Haikal. Oh, itu kebetulan Epul. Haikal orang mana? Dari Jakarta. Itu. Orang Jakarta sih ya. Orang mana namanya orang mana? Jakarta. Mohon. Kata gini kan bahasa Sunda. Aku kan ngomong di dia. Oh, gitu. Gak sedih lah di dia Haikal. Kita. Sabaraha tahu di dia. Saya 10 tahun lah ya. Wah, kita 10 tahun bahasa lu secara itu. Ayah Haikal ngomong di dia di belah mana? Di Kidul. Coba ke Kidul. Di Kidul kayak mana belah Kidul belah dia apa dia? Nama pesantren naon? Dalam pesantrennya Pondok Pesantren An-Nawawiyah. Pondok Pesantren An-Nawawiyah. Haikal umur sabaraha tahun? 17. 17 tahun berarti sarua jeung Atau si kuring nanya. Haikal umur kelahiran 2008 bener apa henteu? 2007. 2007. Setelah menulis 2008 ya. Wing karek 17 tahun, dia karek 18 tahun. Berarti si kuring kali itu nyebutna ulah Haikal tapi AA. Haikal ka dia nyebutna ulah Pak Ustaz ulah naon nyebut Dede. Aceng. Erek nyebut naon ka dia Kak? Aceng. Al Mukarrom. Ustaz Jos. Wah. Pakai Jos segala. Sebutanana rek Dede rek AA sakitu. Aceng. Ngomong Ustaz. Aceng. Kita ngomong Aceh. Itu naon? Apa? Nah, diberi duit, ayo. Ayo mau diberi duit langsung terkurang daripada So, misalnya tolong diberi duit. Coba Haikal halo dulu. Halo. Yang pertama, ari nanya ka santri disarwakeun jeung ka masyarakat apa ulah? Ulah begitu Kak. Halo. Jadi biasanya hari geus dihareup kan sok rada grogi lingkungan pertanyaan gampang oge sok kadang-kadang bohong. Jadi apa? Jadi penceramah teh keur mah dikatnya ku santri siga kieu. Aing mah heula sarua siga kitu beureun karma ieu teh. Bagaimana berenang dalam waktu nasi kaki aku sama mari ke kieu kieu. Amin. Oke amin. Kan jadi apa? Tong hari gading jadi penceramah. Tanyakeun ka MC. MC wae lamun ngomong di tengah-tengah sok babalut dah. Ngomong simkuring sok jadi simpurung kita MC. Simkuring malah bejaan bae maka MC, mungkin di akhir acara sing hati-hati nutup acara. Biasanya sok aya MC teh singkat kieu bilah kita topik jadi bilah kita pokok hidayah. Eta pok dirinya eta lebih ka mana ya robe eta. Coba, Kak. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah. Eta itu ulah sih kakak babaturan. Abdullah, Bapak Abdullah. Sama pakai Bapak Abdullah. Sayyid Abdullah. Pakai Bapak Abdullah. Bapak Namer yang nggak kuat. Si kakak babaturan kan? Bapak Abdullah. Sayyid Abdullah bin
bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, tepuk tangannya dulu. Tenang. Yang kedua, rukun Islam ada berapa? 5. 1, Syahadat, 2, sholat, 3, puasa. sekali dulu. 1. Syahadat, 2, sholat, 3, zakat, 4, puasa, 5. pergi haji bila mampu. Lain naik haji. Kenapa naik haji? Aku etang nikmat. Oh, Naik haji apa pergi haji bener? pergi haji. Nah, naik haji. Berubah. Nah, kalau mau naik haji, makanya apa haji? Mulai ditumpahkan. Genap. Oh, haji. Oh, kita nyebut Pak Haji kau ini. Ada saya. Nah, gitu. So, bacakan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahul Azim. Iya, tepuk tangannya sekali lagi. Besar. Nah, tinggal ada gua teh panitia-panitianya. Ini gantian lakal. Sebelah sini. Iya. Halo. Halo. Saya nggak jawab. Halo. Halo Ibu. Sebelah ditolak. Halo Mama Santri. Ngopi nama ngopi. Di kopi anak tuh Mang. Siapa? Cekek lagi dia. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Taspa. Taspa. Anu parang tinggi di kita. Taspa. Tambah motor ke sono. Ari Taspa. Taspa itu? Taspa. Taspa. Ari Taspa. Ngaran panjangnya saha? Mustaspa. Mustaspa naon. Guna. Itu saya tahu doang. Apa nama wih juga? Apa? Haha. Kiai Haji Jose. Abimanyu. Sebetulnya nama saya itu bukan Jose Abimanyu. Nama saya itu Irwan Syaban Jelan. Cuman iya mah isim lakom doang mencek satria tiama. Ngaran kelar lah gitu. Jose Abimanyu. Cuman Jose Abimanyu aya ngaran lengkapna. Panjang eta tah. Lamun apa diberi sejuta ieu sih eta. Bener tah. Cuma kudu hafal ngaran panjangna Lionel Jose Andres Messi Junior da Silva dos Santos Aveiro Saja Drama Andrea Cristiano Ronaldo. Main bola. Apa ya hidup? Gitu. Apa enggak? Kita pakai Al-Fatihah. Apa enggak? Kita mun apa deh beres aja tadi. Tasbah lo. Halo. Tasbah. Taspa. Tasbah. Umur berapa Tasbah? 17. 17. Sarua berarti. Bulan naon? Bulan Desember. Bulan Desember. Berarti mana kali nyebutna AA, iya kali Dede Tasbah. Halo Dede. Halo. Aku dulu. Halo Tasbah. Halo. Siapa nama ibundanya Nabi Muhammad? Ibu Aminah. Ah, saya tambah sarwana jika situ Ibu Aminah. Siti Aminah. Ulah pakai ibu atuh. Siti Aminah. Nah, Siti Aminah. cek saha. Cek gitu. Cek saha. Taspa. Betul apa tidak? Yang kedua, rukun iman ada berapa? 6. 1. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5.
iman kepada Hari akhir. kiamat. Ya. Eta hari akhir masalah. Hari akhir mah antara Sabtu dan Minggu. Sok erek poe naon, rek poe Kamis poe naon. Erekna rek poe naon tas Pak. Lupa pun. Minggu. Poe Minggu. Atau berarti isu kan bener kiamat. Coba tas walau. Halo, Iya, nu kalimat teh iman kepada kiamat, hari kiamat. Genap. kodo dan kodar. Kodo dan kodar. Bacakan surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil mahfuz fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun Ulah banyak doi. hamiyah. Sok. Sadaqallahul azim. Iya terbuka. Sudah tas Pak. Sudah. Haikal sudah Haikal. Ya sudah. Kemarin dia. Kurang korek hamil lah ini gitu. Atau hampir apa benar iya nya. Goceng aja goceng. Aduh, Allah ya kemana ya? Tentu itu panitia bisa. Kiri. Iya. Iya, ambil dua-duanya saya kan sebelum dibayar. Iya. Alhamdulillah. Garpit. Kan itu ulang aja loh. Itu saya tahu ngaji loh, ini kita ulang aja loh. Alhamdulillah. Ibu bapak sadakumullah kesabab serkene guru-guru orang sadayana kori-kori internasional guru simkuring di simkuring musa itu mudah-mudahan sehingga manfaatna khusus ke simkuring muka orang sadayana wabillahi taufiq wal hidayah wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.